Kaharep diukna di Kapayun pula. Rawuh Timbalan. Abdi Gusti nampi kana pembagi salira. Kalayan nyewun katampis mah pangebukti kaunyung panjenengan Sri Paduka. Upude ningati semaheun abdi-abdi sapangesin negeri, hamba-hamba sapangesin negara ngiran. Pujas tuti sampean aku terima kibati. Hatur nuhun Gusti Prabu. Kali perkawis. Now. Sobi. Dina naon rupiah kalepatan. Muga ageng sawa cukup lumur jemrahapun tena anu kateda ngiran. Kurang pada saling maklum ti. Hatur nuhun Gusti Prabu. Atu ping tigana. Aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimbalan. Bujeng hinga kapunut marganing tanaga emutan narapati kasangakeun ngiran. Nanan. Nangek. Kaharep diukna Senopati ae Ki Adi. Itu. Kapayun lenggahna Ki Adi. Atunyuk sumangat sisimapipun Senopati nampi kana pembagi salira. Kalayan ngahaturkeun semua pangabakus kahunyuk panjenengan Gusti Prabu. Pujas tuti sampean aku terima Ki Senopati. Atur nuhun ngeran. Atu kalihna teh eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng peryoga. Colokok sareng sajabina malung ciri sabu micara sadesa. Jawadah tutung berita sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira. Muga salira kersa ngamalum ngera. Semuhun eta. Saling maklum Senopati. Atur nuhun ngeran. Atu ping tigana ieu teh aya pikir saeunaon. Purwa salira kersa nimbalan. Bujeng hinga kapunut parganing tanaga emutan narapati kasanggakeun ngera. Kahijina kaula pribadi ngahaturkeun nuhun ka anjeun duaan. Anu parantos nyaosan kan pangulemna kaula dina poe ieu. Ieu, naapa jeung sasauran kitu. Diangkir ku Narapati diondang ku raja dicalukan ku ratu. Kaula salaku bawahan moal bade ngicing sila bengkok sinema. Nada buah bahakana tinimalan salira ngeran. Dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa. Angot jisim abdi digingsir lingih ku Narapati. Dionang ku raja dicalukan ku ratu. Jisim abdi salaku hamba, salaku apalatur negara, salaku bawahan. Manya bade nolak kana panggingsir lingih Narpati. Malahan jisim abdi ngarasa reus. Hiji kabanggaan diondang ku raja. Anu dipupusti ku hamba rahayat di ieu nagara. Malahan pan salira teh para ratu mikayungyun para menak mikaserap. Kolot ngesto budak era dengan mika dedeh sasat salira jadi gunung pangauban. Sagara pananggehan sadayana rahayat giling besi. Jadi ieu teh kawajiban jisim abdi digingsir lingih ku salira. Gaduana aing teh sono Tangtos pula. ulawas tarapat tepung lawung paamprok jonghok ngariung jiga kieu. Sami iran sami. Langki. Sami Gusti. Kasono jisim abdi moal luntur ku kaibunan, moal gedak ku kaanginan, moal belel ku kapoe. Semuhun eta. Manteng mayeng ka salira ngeran. Leres. Salira raja anu luar biasa. Semuhun. Anu salintang perhatosanana ka apalatur nagara
tangtos dipika sono dipika kangen kusadayana satuina aing salaku raja di negara Narapati di ieu negeri Maha dina poe ieu kaula rek mere layang pangajen ka anjeun duaan Patih jeung Senopati maksudna rek mere penghargaan anu saluhur-luhurna ka anjeun ti Patih jeung Senopati. Waduh. Ieu teh penghargaan tina perkawis naon? Tina perkawis naon ieu teh ngaran penghargaan teh? Cobi kula Meuni asa remen mineng masihan piagam penghargaan teh. Iya. Ari barangna mah teh sapira ukur kertas ditulisan tanda terima kasih diteken ku raja ditampal-tampalkeun dina dinding ruang tamu nya ari barangna mah teh sapira kertas tapi mangpaatna bakal jadi memori bakal jadi hiji kareueus keur turunan jisim abdi oge bakal jadi motivasi kanggo generasi muda yen kolot-kolot teh aya guna tur mangpaatna demi kepentingan negara jeung bangsa. Laras kula Ieu teh penghargaan tina perkawis naon Cobi kula ya eta dina mangsa anjeun ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahayat tes tuning anjeun duaan tenggijing sila bengkok sinembah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa nepi ka ieu nagara giling wesi jadi nagara beurak beunghar ceuk paribasana brudi parantos janten tupok siji sim abdi salaku aparatur negara apanan disumpah dina mangsa diistrenan jadi aparatur negara teh dina mangsa dilantik urang sadayana disumpah nyata bade bakti diri ka negeri sabaraga ka negara syariatna hakikatna ka numur beung alam Laras kula janten ieu teh ngabdi ka negeri teh parantos jantenkeun konsekuensi kirang kumaha jisim abdi digaji ku negara difasilitasi ku negara parantos nyekapan bumina di bumian mobilna kendaraan di mobilan Laras gacan uang makan unga dinten gacan jaminan kesehatan wow isin Gusti bilih kena ku paribasa ngarawu kusiku da kaula ge teu hayang ngabogaan bawahan ai pribadi mah pribadi kaula teu hayang ngabogaan bawahan digawena gumantung kana ayana dunungan ya kula aya dunungan kakaradaek digawe Laras aya dunungan kakara getol aya dunungan kakaraca kaciki eueuh we dunungan di kantor kitu we live TikTok kadang-kadang main slot we nya leres nu matak aing ge teu hayang boga bawahan mode kitu tapi pan kaula teh salaku raja anu ngabogaan kewajiban pikeun mere penghargaan ka saha wae aparatur nagara boh rakyatna anu geus bener-bener digawe dina mangsa ngaronyakeun ajen inajen ieu nagara Laras kula leres sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas semuhun ieu nagara ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal matak temongkeun etos gawe maneh demi kepentingan negara jeung bangsa Laras da kaula ge
nyaeta rek umaja ka sakabeh aparatur negara. Jadi aparatur negara teh kudu boga pamedegan ulah hayang dibere wae ka negara tapi naon mere ka negara. Sabab ieu negara nu urang keur urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene. Leres. Nu matak tingkatkeun komo pelayanan terhadap masyarakat mah. Leres. Tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat teh permudah dina mangsa masyarakat aya pamangga butuh ka pamerintahanana wayahna kudu dipermudah. Birokrasi ke masyarakat teh hartina supaya masyarakat gampang ngaakses kana segala rupa. Semohon. Ulah nepi ka masyarakat teh dilieur ku aturan. Dipersulit. Kadang-kadang masyarakat teh dipake kasempatan di mana masyarakat anu teu apal kana aturan teh dipake kasempatan pikeun ngeruk harta kekayaan rakyat. Ya, nu matak sok cing geunah merenah tumaninah ka rakyat teh. Urang geus teu kudu hayang naon-naon deui. Da sagala rupina pan urang mah dijamin ku masyarakat. Geus nyampak urang mah tinggal daek berkorban sabab jadina pamimpin teh kudu daek berkorban. Eta ulah. Leres. Ulah nepi ka ari pamimpin gara renut ai rakyat baregang. Da kuduna mah pamimpin begang rakyat genut. Maksudna teh awakna lain awak kade. Ari awak mah gumantung kana dahareun sewang-sewangan. Hartina masyarakat teh kudu bener-bener diangkat harkat derajatna. Sabab naon? Ieu negara disebutna teh republik. Ari re hartina kembali. Republik hartina ka rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Leres. Urang mah geuna fasilitas naon aya rakyat macan tangtu. Kadang-kadang rakyat mah dahar isuk henteu sore. Tanu matak jadi pamimpin kudu mineng nguriling ka tepi wiring anya celang ka padesaan. Datangan masyarakat secara langsung. Bisi aya rakyat anu teu boga beas. Bisi aya rakyat anu teu asup sakola gara-gara biaya sakola ge apung-apungan, gara-gara biaya sakola saragam mahal. Kadang-kadang aya masyarakat anu teu asup sakola gara-gara teu boga saragam. Ta pamimpin kudu hadir di dinya. Leres. Sabab lamun teu kitu dosa pamimpin. Ya kulan. Sabab sing ingat pamimpin teh pikeun nyemban amanat penderitaan rakyat, lain membikin rakyat derita. Leres. Timbalan Gusti nu matak kudu minang nguriling ka masyarakat datangan. Lamun ceuk bahasa Indonesia mah cenah urang teh pamimpin teh kudu bersenyawa jeung rakyatna. Hartina manunggal sahat jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin, pamimpin jeung rakyatna. Ulah nepi ka patukang tongong. Da ditingali-tingali di negara batur mah pamimpin teh kadang-kadang teu percaya ka rakyat pun kitu di rakyat geus teu percaya ka pamimpin tunggu kehancuran hiji negara. Leres. Kumaha sangkan dipercaya ku masyarakat? Kumaha? Cumpon kena janji. Jadi upami dipersanten ku masyarakat teh cumpon kena janji. Ulah jalir janji sabab janji teh hutang kade. Jeung deui lamun janji teh ditepati sakali dosa hukumna. Nah tega rakyat dipimpin ke jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti. Sok dina mangsa pan kampanye mah urang teh janji kabeh.
muruluk janji na didinya, aku akan membela wong cilik, aku akan membela wong lemah, tapi kadang-kadang geus kajedog jadi pamimpin poho kana janjina. Poho tanu matak beracumpun kana janji, angkat harkat derajat rakyat teh, sabab cing gede rumasa, urang digedekeun ku rakyat, urang dijenengkeun ku rakyat, urang digaji ku rakyat. Oh, leres. Leres Gusti leres. Dalamun dibolekerkeun mah era Kumaha. cin kumaha dengekeun posisi urang teh lamun dibolekerkeun mah era isin kumaha tari presiden jeung wakil presiden pangkatna luhur mana luhur presiden, gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur, bupati jeung wakil bupati luhur bupati, aina rakyat jeung wakil rakyat luhur mana nya luhur rakyat bener tah nu matak jadi wakil rakyat teh ulah gede babato karep rakyat teh. Ulah gede hulu jadi pamimpin teh kade peda pangkat anu naplok dina tak-tak ngabusungkeun dada teh peda pangkat anu naplok dina tak-tak menang jelema. Waduh lain waduh mikir naon atuh pakaian eta mah pakaian menang jelema tempo mani mah dibuligir leres komo maot mah cekaterangan lakot jitu munapuroda ngali gincing anjeun teu sanak teh keluarga teu solendang acan diboehan oge kuno hirup ya enggak dengi kita jorayah yang ke masjid Salat bulan. rek salat ngiling ngecas nya buligir urang teh boga naon-naon leres nu matak cekaing oge jadi pamimpin teh tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat gerak tumbalkeun kepentingan pribadi gerak tumbalkeun kepentingan golongan akad kepentingan negara jeung bangsa sanajan di urang ada usumna pamimpin teh di mana jadi teh nyaeta diusung ku partai A, partai B, partai C, diusung ku partai anu. Tapi kade lamun geus jadi pamimpin coplokkeun baju partai. Pakai baju abdina masyarakat. Waduh. Luar biasa ngireun. Dah kitu teh. Leres. Satuluina tapi kadenya ieu mah umajak we. Sangkan kabeh apalatur nagara teh apal kana hak jeung kewajibanna sewang-sewang. Leres. Satuluina Sobi kieu ye ti mata nu matak anjeun digingsir leungit teh nu matak aing bisa ngomong kieu teh aing teh keur eungkeut-eungkeut. kumaha Engkeut aing teh hayang teu husnul khotimah hayang alus katungtungnakeun keur maeukeur aing teh awak orai wujud bedul nya diri sisitan kalakuan euwah-euwah pan ngurus tunyung kaituna leres posae tah aing teh ngabogaan cita-cita hayang boga turunan teh nu aralus turunan anu sarae bener hayang ngabogaan turunan anu aralus turunan anu soleh tur soleha tah aing teh maksad teh nyaeta rek nanyakeun aing teh ka maneh Senopati kumaha cik da ceuk katerangan cenah doa nu bakal dijabah teh doana anak soleh
ngan cek beja cenah bakal nurunkeun turunan soleh teh bangsa manusia. Da aing rek nanyakeun ka maneh, aing teh keur nyangan awewe nu bener. Di bangsa manusia da aing teh pamajikan kabeh siluman wungkul. Dimimiti siluman buaya, siluman ajak, siluman maung. Nepi ka siluman entok dikawin buaya. Leres. Tah, aing teh hayang ngabogaan anak soleh cik cenah ti bangsa manusia ngan aing hayang nyaho manusia nu kumaha awewe nu kumaha nu kudu ku aing dikawin teh. Manawi ebong bolongan Tah upami perkawin istri mah ieu pakarna ieu. Cik mah sae Gusti. Cik jawab Senopati. Awewe nu kumaha? Ari istri teh di janten 4 kategori. Aya 4 kategori leres. Cik hiji-hijina. Hiji istri miyuni padati. Istri miyuni padati leres. Kedua istri miyuni japati. Katilu istri miyuni kunti. Kuung teh banyak. Kayak muringkak mah. Anu kaopat, anu kaopat mah istri sajati. Anu kahiji istri miyuni padati. Istri miyuni padati tingali we padati teroda nah kumaha tingali padati sagala ditarik nu penting duit rek runtah rek barangka rek naon wae ditarik nu penting duit. Udah nya bener lain menyawa wetenya nu penting duit dan nu penting teh duit ayeuna mah lolobana sadanjan salaki tara digawe sanajan salaki aya di imah wae nu penting dengikeun karunya lalakinya sanajan salaki goreng patut sanajan salaki bau awak nu penting nya leres tuluy istri miyuni kunti. Hari istri miyuni kunti teh tak ieu mah istri teh resepna cicingna dina poe bari cicirihilan ikhtiarna nyaeta narik birahi lalaki hidung belang. Eta mah puting-puting eta mah datangna. Beurang oge aya dina micet mah. Apa sia anu kitu loba tanya. Dikasih hijau aya wae. Aya keneh, aya nyaeta istri miyuni japati. Ai miyuni japati kumaha? Tingali japati aya dahareun nyamperkeun lineuk lamun eueuh dahareun lingas wah nya istilahna ada uang abang disayang tiada uang abang di tuh pernah meureun-meureun beri tendang anu kaopat mah istri sajati. Istri sajati teh kumaha? Istri sajati teh nyaeta istri anu bakti ka Gusti Nu Maha Suci. Bakti ka diri ka salaki, bakti ka lemah cai nanging tetep kedah kenging widi ti salaki. Hate-hate bear budi, rik-rik gemi kana rejeki, ngeureut neundeun sangkan mahi, mika asih kadang wargi, surti kalayan gumati, taliti tur ati-ati muji ka Nu Maha Suci. Ya
aing hayang mode kitu aya teh aya ngan aya nu langkung Gusti aya nu leuwih upami aya nu langkung mah nyaeta nu langkung mah nyaeta sanes bangsa manusia bangsa naon nyaeta bangsa widadari tah eta mah langkung suci eta mah bangsa widadari leres Cara ulin-ulinan di sawarga paling janela sia jadi eta mah leuwih awewe teh leuwih eta mah istri teh cik maneh menang meja meureun widadari anu mana anu pangalusna di sawarga teh aya 40 widadari anu panggelisna widadari teh nyaeta widadari Supraba tah sia pati abdi Gusti wayahna aing hayang kawin jeung widadari teh uluh Gusti apaan cek mana aing widadari masalah istri anu suci tak aing hayang kawin jeung widadari kehel cita-citana ieu dunungan jadi salira teh palain nikah teh aing hayang kawin ka widadari naon teh Supraba anu panggelisna wayahna patih maneh ini warga Maniloka panglamarkeun aing atas nama negara Giling Mesir Raja Negara nyaeta Naga Persona bejakeun panglamar aing ka widadari Supraba di sawarga Maniloka sanggup saya mangga siapa jadi siapa aing mah kebejaan sanggup apaan teh sangem umpami para dewa nolak nah lamun nolak para dewa wayahna hancurkeun sawarga ku sia rungkatkeun sawarga sae mangga sanggup maneh ngalawan dewa sangem nepi ka jangar aing degung-degung ku sia kurang ajar emangnya gua cewek apaan kata hah nya salah maneh salah naon aing mun lempang teh heug neuleuh sia melempang teh tungkul ngadudud jadi si Rasya diadu jeung si aing gitu jadi sia ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh heeh sabab teu neuleuh dipikir-pikir malain aing anu salah saha sia nah aing nengekeun balagu kan geus pugu aing mah teu neuleuh ka sia tah sia nu neuleuh ka aing ngingkah ka itu ngahalangan geser ka itu ieu mah ngahalangan aing emangna aing rek sieun ku sia kurang ajar ya aing jeung pasiranji ya letik-letik macam-macam Cibatu dicekel ku aing gamina-mina teh apa lipo teh ieu no teh kawasan lain perlombaan bal poli anjing lipo eta mah obak biru dicekel ku aing macam-macam ka aing awas ya kurang disantet ku aing gamina teh ini ngaya Gusti alhamdulillah Gusti damang Gus goblok Kang Gusti Gus saya naon rese maya naon ya teh keula lan keula mending ayeuna maksud teh engke daguan mantosan saha nabi tos ka dieu engke cenah goblok lain sia aing mah hayang miluan hayang miluan pada waktu baru narik di bawaan padahal mau gusinya iya tuh wayo si itu mah pegang kelahon gusinya iya tuh si itu mah kabin ngahoreen wainya iya tuh naon sih dulu hah naon dulu naon macam mana pula lah kau bulu tak pilih itu kena sirah ye namanya emang ngomong begitu ay ngomong gitu bemeladangan dia urang mana
Tidak mengerti awak dari Medan. Orang Medan. Oh di Medan, betul. Orang Sumatera, betul. Geus lila ya di Sunda. Geus lila ya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Oh can apaleun berenya bahasa Sunda dedeuh teuing. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda bah. Goblok deh ya. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Aing ngaran mana saha? Nama awak. Ucok Kumarurung. Oh iya si Ucok geuning. Ucok Kumarurung. Ai di dia jeung saha sama adik awak. Saha Butet Tumaregung. Wah, iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris. Inungna tipes jika na yuk. Inungna DBD beren. Aduh, ari bapak mana saha? Bapak awak. Sigarantang. Sigarantang. Ari Inung, ya siga termos. Ari Aki, jika seeng. Anjir keluarga perabot dapur. Jika na uyutna hawu di jelema yuk. Aduh, geus lama di Sunda ya. Itu lama saya di Sunda. Ya, bisa bahasa Sunda. Kedik sakedik. Sakedik aja. Ya itu sakedik. Tapi siabang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lebet siabang. Naon? Ya pening. Naon pening deh? Masa kau tidak tahu pening? Naon? Ya lungleng gitu, lungleng. Naon sih? Ya muter gitu, muter. Oh liar, nah itu liar. Gilegu lah kau. Liar kumaha. Nah, liar bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Sama kumaha itu. Sarua kumaha. Sekarang kau tahu tikus, nyaho, tikus bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore, sore bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu pantat, bujur bahasa Sundanya berit. Semua berit kelulir buat awak. Dengekeun sia wah katahu. Ya, dengekeun sia. Ari tikus dengeun aja. Ari tikus mah berit, be. Ari sore mah burit, ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Saya tahu ada mau saya. Jelir siapa ngomong nak kudu kumaha. Udah ku bilang dihitung deh. Bilang itu. Mana yang istilah di Sunda teh bisa ngalagu Sunda. Kalau urusan lagu Sundanya siapa orangnya? Wah, dia mana segala bisanya. Orang Batak itu terkenal yaitu bagus suaranya. Suaranya bagus. Suaranya merdu sekali. Macam mana pula kau? Melengking. Melengking jadi. Ceca lagu Sunda apa naon? Siabang itu paling resep itu bubui bulan. Wah, bubui bulannya benar. Kita lagu baheula atau ya bubui bulan. Ceca bubui bulan teh kumaha? Gampang siabang. Sok. Bubui bulan teh kumaha? Konggo gampang sete ya. Siabang pan poho deui. Kok mimitina kumaha? Dikeun. Buboy bulan sangrai bentang eta panon poe di saat itu lagu buboy bulan nyerep kena hati nyerep aja nyerep sok berang mitina kumaha. Buboy, sudah. Buboy bulan.
si bentang lah bah panon sia panon poe aja panon sia Mah jadi kan. DJ kada panon sia beda-beda teuing lagu dangdut kalau urusan lagu dangdut sia bang orangnya Oh, jangan ditanya tuh. mana bener lagu dangdut sia bang mangges hatam cek lagu naon sia bang mah paling resep itu lagu kopi dangdut kopi dangdut ya nah resep kopi dangdut supaya panitia ngerti merek kopi ke babadala cek lagu kopi dangdut teh oke Nayaga Nayaga sekurang kompak yang kompak dong ini kan hari jadi kota Kabupaten Bekasi yang 75 macam malah pula kau oke Nayaga tukang bohong tidak yoyoan